pikok sing rek gaya mumpung eueuh nyi rek ngagaya sorangan we. Pikok rek dua gaya. Da moyokan menicak leum jennya. Da manehanana pan beureunan gaya keneh. Modal gaya kemudian apok meruah menik gaya tuh ulin kasihnya ucu sebel kena haun mereka mana kang kamu muan rek ameng rek no kena haun kena haun eta kerenggal naon nya ucu hei kernawan eta kernawan nya nya beta keur ngebersihin di imah bieu teh iya kadang kan dia bersihin Gusti naon ka dieu hayang naik di pikok da nya moyokan wae meni busi beuni icak ih hayang ieu warna meuli hayang hayang urang heula mung ieu ngewas teh koneng mah nyai ucu bae ada hayang gaul kosnya urang heula mung maksa urang heula pokona pikokna urang heula pang mikokankeun urang heula kesesana da buk maneh masa otik sok saha nu ngocek-ngocek saha nu eta sacuir tuh buk noge kalau mau teh bersihin di ieu teu bisa we tapi sih ngocekeun mie goreng denganan kitu lah pangara kula nyerah alus nage pantu atuh meuli atuh muka mah jeung sisir-sisir lah banget oh sapu na nyai dilamot ke maka pake gawe di salon teh tah mah ceuk saha bae harap dipakekeun ku salon bener eta minta digawekeun nya bangga digawekeun mah ada naon ka dieu dieu teh kareng bersihin di imah teh bieu teh ceuk anu peueuhnya di pikok kitu batin teh feeling batin feeling di lobanya heeh loba ih hayang hayang urang heula nya eunteng atuh mau eunteng balik atuh aya hayang iya nah punya untuk baju teh jauh balik ke anu ge amal dibere bae bisa jalan dieu nya entong bisa jalan dieu ge urang mah sok etaeun wae asa ka itu jalan eta tah bodas keneh mana lamot nya bagian ke nya ieu teh eta teh nya eutik-eutik ke urang mah urang heula naon teh urang busuk jang dieu urang heula urang ieu enteng hejo ieu geus aya sok urang heula kok ketawa cuh sok urang heula buruk urang heula burukan ada mungkin mabra buuknya ya teh cenah urang heula tuh meuni maksa imah saha nu meuli saha nu make saha nu ngucekeun deui urang sarungan heula nyanyi kok kieu gitu salon gitu salon kita gitu salon eta udah goreng geuning teh nyanyi dulu aing dago nyeri dago ngajenong segede nong sarungna eueuh deui amanah sarungna ngajenong gede nong gara nyeri mana mah eta oge tuh ini dagorkeun ya sirah batur nyeri oh iya na poe imah da Bayanat cinta. Mau di sarungan heula. Heeh sakur ame steril karena buknya kayak digantian sabaraha tapi kok steril dibangge goceng. Gojong di goceng. Baras. Udah mah tamu. Digantian eta sabaraha pakeun. Nya tah. Atuh sabelah we nya ucu meni kudu hayang dua kayak rek kumaha mengget buk urang sabelah. Nyalaan kunaon hesena meuni gumul itu salah iya arek salah ramo teh ieu jempol eta iya arek sanu rek kalahirkeun ye sok ulah mau pengberang kene sok ngacaukeun bulit mantel sok urang heula ke digentian lah bang 2000 mangacaukeun wae lah aing mah teu kaul nya mah teu sok bro kayak digentian ku urang mending geus mabra akhirnya ku kumahakeun coba atuh teh cancang siga lampu neon salah sisiran heula salah ieu heula saalit tah siga cicing ieu nya aku kana mah sisiran heula mah urang lah cicing kitu lagi lah hayang jero heula apa nu jero cuma tuh koneng di dieu siga teh manuk aing mah ieu nya ucu ieu heula hayang jero heula tah ieu heula tah
kiranya ucu tah kira tah. Di siga di salon itu di salon. Mana jepit rambutna? Tah ieu teh jepit tos diasongan ku ini ieu mana di dieu tah. Tah. Aing coba nih. Tujuh ujung nyong ceroy siga tai manuk tuh. Ieu sisiran lah mal euceul kieu. Heula. Kieu geus banyak. Tuh jadi koneng luhur teh. Urang hayang jero. Jadi atuh bang ngomong Nyarekan we nu maneh mah. Urang Ieu mah jepit mana? ieu astagfirullah di urang. Urang ge bisa kedua sadua-dua eta keresek siga rek ngajuru. Cicing las coba. Mun bidan heeh. Bating langkong lah. Sok. Yang bener rasok emplok-emplokan. Anu nyi ucug ge sanggal kusang sok kita mending ngencoyna ningan dina eta. Naon nu ngencoy? Buuk mending mabra ningan ucug ninganan. Komo ieu nyi meureun mah ting mabakna awe kata caang meureun buka teh aya bikin caang. Bari sisir teh nya ucu. Urang diangkatkeun sieun kaleka teh mong da. Aruna urang eta nama beli juga orang Belanda berenang. Belanda. Lain Belanda dalam kubur. Eta lain Belanda teh. Oh, beranak. Oh, beranak. Oh, kayak teh Belanda. Belanda teh anu sok digegel teh ningan anu panjang koneng. Naon tuh? Kulatna. Banana. Kulata jadi kena kulat. Mungkin bogoh tuh ada data mungkin eta mah mungkin caang buukna. Ya heueuh, boga kada buuknya. Buukna aing. Sia ya. Itu bener nya ucu mah geuning. Sok janji itu bener mun Eta pan sarung teh geus dileungeun teh sarungan tak kitu-kitu, tak karek sisiran. gitu. Nah, tak kitu-kitu kuleungeun sok uwek-uwek ge sisiran. Mantap ka salon, tong di salon lucu, nyaho aing teu bisa. Aing masa mencarikan wae coba menta, coba etaeun aing mah ieu mah Beakeun ge nyaho buk aing ge pasti beak buk urang. Engke sesana nya ucu mana mah. Sesana. Hayang warna naon atuh? Ieu. Hayang ganti ku koneng. Cap bosen. Halus eta beureum. Ben hueur. Mabra wae cenah. So atuh nu maneh gelas eutik nu curek ku mana? Sesana. Piringna teh nyaho. Ya bahan ini ada. Ikan satu linting lah tuh nambahin aja angirna itunya Nya, lila-lila teuing. Lohor atuh. Aya ni jam sabaraha atuh? Asar enak. Ieu cu nuhun nya. Gaya. Urang kapagean saeutik ke urang untuk teh Mana ieu? Yo tuh pikokna ge lo mana ngadon meakeun ngadon eta mah. Kembe atuh. Eta jadi kumaha eta jadi merah kuning hijau. Pelangi. Koneng beureum araya eta. Rek jadi pelangi. Jadi warna pelangi. Baiklah ieu merek gaya. Mecaan. Ayeuna ketemuan ya malam Jumat. Aduh. Yang mencakan itu mitoha orang. Abdam bijil huwisnya da teh betul mah di tukang tong dihareup bijil huwis teh mah dihareup nyarahkeun huwis teh mah. Janji ya di mana celekna tuh. Celekna ieu mah. Gaya teu. Gaya we gaya gitu. Aduh eta naplok koneng dihareup aya tukang beureum. Bae Teh dipangmikokankeun moal. Wios sok. Sok Bisi jail bisa dipangmikokankeun. Wios Tah halisna kurang koneng. Bae engke sasana lagi aduh